salam saya. Abah, ya rokok ya. Di mana? Ya Allah, bisa 4 bungkus ya. Di mana ya teh? Terang. Di tamu. Heeh. Aya tamu jadi kayak aduh nuhun gitunya ya. Ketemu nuhun sahanya. Astagfirullahaladzim. Bening ieu teh Mang Maman urang Kalapa Gunung. Aduh kumaha watosna? Ayeuna di lembur wae. Tah hari di desa Kalapa Gunung teh kumaha? Dongengna teh Mang Maman. Baheulana teh yang Kalapa ngaluhuran gunung. Tanggal Kalapa. Tangkal Kalapa. Ngaluhuran gunung. Gunung Ciremai. Di Ciremai. Subhanallah. Harita nama. Terus kumaha? Nya harita teh rubuh cenah Rubuh. beungeut. Ya Allah ya Rabbi. Bagi ujung jagung-jagungna. Disebut teh Kalapa Gunung eta tuh. Bapak Mama teh urang Kalapa Gunung. Kalapa Gunung. Aya kana tilas teh tunggulna. Jelasna aya. 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 Sok aya naonan? Tinggal batu unggul yang batu agung di Batu Agung eta tilas tunggul Kalapa. Tunggul Kalapa na teh. Saurang sok aya maungan. Aya nya jadinya teh kayak mau. Jadi tadi eta Kalapa ngaluhuran Gunung Ciremai. Tapi dirambut ke Bang Mamannya. Subhanallah jagoan itu. Nah, sekarang saya sedang jalan-jalan di desa Kalapa Gunung Kuningan. Timang Cep Hendriana sareng Bapak Maman Abdurrahman di desa Kalapa Gunung Kuningan ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Jadi dulu ya, alhamdulillah ya. Bapak Maman naon? Maman Ar-Rahman. Maman Ar-Rahman Abdurrahman. Wah, sisi Kiai Ustaz ya. Abdurrahman. Namanya sudah